Moal aing dari itu dari paling. Dulu sararea baheula aya umat Nabi Musa. Kebayang adanya aya umat Nabi Musa. Jelema. Manehna teh imahna mencil. Jauh di tengah kebun. Di imahna manehanana bogaeun 2 bagong. Apal bagong? Bagong. Bagong eta teh unggal poe di mandian, di sabunan, di sampoan. Unggal poe. Nabi Musa nanya ke Allah, "Ya Allah, abdi hoyong uninga saha anu bakal jadi rencang abdi di surga?" Abdi hoyong uninga jalma soleh di golongan umat abdi nu mana? Ceuk Allah, ente mangkat ka kebon, di kebon itu aya hiji imam, aya pamuda anu nguruskeun 2 bagong, tah eta jalma soleh. Tah eta jalma anu bakal jadi batur ente di surga wahai Musa. Nabi Musa penasaran, mangkat ka ditu. Datang ka imahna, assalamualaikum, jeung boga bagong. Waalaikumsalam, mangga kali pangarsa ieu Nabi Musa. Anak rek cicing di imah ente kajian mah tapi punten abdi bade ngaibakan heula bagong. Bagong 2 di mandian, di sabunan, make anduk diasupkeun ka kamar. Hiji deui di mandian, di sabunan asupkeun di kamar. Nepikeun ka sore 3 kali di mandian, isuk, beurang, sore. Ceuk Nabi Musa, "Ya Allah, ieu jelema soleh." Iya. Ieu batur abdi nu bakal di surga. Gini nguruskeun bagong. Tanya we koe. Ditanya aku Nabi Musa teh. Jang kali ngobrol heula. Ari ente geus bilang nguruskeun bagong tos labi. Unggal poe kos ieu. Nabi keun ka dibere dahan di mandian, di sabunan, di sampoan, pokona mah tah bersih ulah bau. Imah ge mencil bisi dipoyokan batu. Kumaha mimitina jadi mimitina mah baheula na ieu teh. Kumaha mimitina jadi mimitina mah baheula na ieu teh. Ibu sareng rama abdi. Bagong anu 2 teh ibu rama abdi ya Nabi Allah. Tapi karena manehana ngalakukeun dosa anu berat, anu gede ku Allah, dikutuk ku Allah jadi bagong. Nu jalu jeung nu bikang di urang. Maka ku abdi diuruskeun sebagaimana abdi hormat layakna abdi ngahormat nguruskeun ka ibu rama walaupun bentukna bagong. Ceuk Nabi Musa, pantas lamun ente ku Allah disebut jelema saleh. Pantas lamun ente ku Allah disebut sebagai baturna abdi engke di surga. Indung bapa anu geus wujudna jadi bagong ku ente tetap dihormat. Wani mencilkeun imah di tengah-tengah leuweung supaya tong dipoyok ku batur. Jang nyalametkeun perasaan daan. Indung bapana nu jadi bagong perasaanna mah jelema we bisa dipoyokan. Sebagai anak bakal jadi hate kolot dipoyokan, matak mencilkeun diri. Taritik ya. Para pemuda, para pamudi sadayana, indung bapa urang mah eueuh nu dikutuk jadi bagong. Indung bapa urang mah anger jalmi. Hormat, taat, patuh ka indung bapa, awas tah. Tukang muldan lamun teu kitu-kitu acan cilaka. Moal disebut cinta ka Nabi jelema anu teu hormat ka indung bapa. Teu disebut cinta ka Nabi jelema anu tara ngabungahkeun indung bapa. Awas. Ieu muldan indung bapa mulyakeun, indung bapa agungkeun, indung bapa hormat urang sadaya. Komo ka indung. Ente lamun hayang berkah ngeunah hirup penta di dona indung, penta doa indung unggal poe. Nomor ka indung nya ieu. Awas ye. Tong dilawarakeun lamun indung aya keneh geus maot bakal hanyakal. Bapak mumpung geus aya keneh geus maot bakal hanyakal. Ieu syariat ajaran agama Islam ye. Ya ahli sunnah wal jamaah ye, indung bapak mulyakeun. Sasalaman jeung indung seseup. Seseup kabarokahan. Sasalaman jeung bapak seseup. Yosef kabarokahan di kolot, da bapak orang mah patani di barokah. Sete patani oge da bapak. Indung urang ge da tukang ka sawah barokah. Teu ningali tukang ka mana-mana, nu penting posisi aranjeunna sebagai ibu sareng rama urang. Allah ridho ka urang, lamun indung bapak ridho.
Allah marido lamun indung bapak urang teu ridho ka urang awas ya. Malahan mah lamun indung urang geus maot bakal ngagero ke langit Allah Ta'ala ngagero ngambelah teh ka kuping urang. Sadaya makhluk mah di bumi ngadengieun. Di mana indung urang maot Allah teh langsung ngomong, "Hei anak Adam. Ayeuna indung maneh geus dicopot ku kuring. Anu jadi lawang panto karidoan kuring. Ayeuna sanggeus dicopot, teangan jalan karidoan supaya ente menang ridho ti kuring. Pek teangan, da indung maneh geus dicopot. Mun aya keneh teangan karidoan indung, peta karidoan indung dieu sasalaman. Cium sukuna. Ah era ai siha. Ka indung sorangan era. Ai baheula ti leutik diri riweuh ku sia teh era. Ayeuna pikeun ka ayeuna dewasa ge menta we ka indung teh era. Ayeuna leungeun indung era. Sukuna kumbah suku indung urang. Wadahan nu baskom. Kajen make cari atah oge. Ieu syariat Islam ieu. Ieu ahli sunnah wal jamaah teuing di batur mah ting aya ting henteu. Kan ieu di urang. Beuring manang ti guru. Sia hayang sukses yeuh, hayang barokah, rek jadi naon wae bakal barokah kumbah indung. Suku indung urang kumbah. Terus indung. Geuleuh sia leuwih ka geuleuheun daripada. Geuleuh kumaha suku indung surga. Geuleuh ka surga. Nya atuh kotor nya kumbah heula atuh. Ulah di sawah langsung ku saya ini. Kumbah heula. Kana pi ka ieu mah indung teh tabuan heula tina salat dan salat mah pasti barasi. Mah hampura kitu. Urang rek meraktekeun ieu. Hayang masuk suku mah lah nganaonan mah. Sing ridho mah hayang berkah ieu. Nah sok atuh cokot basko. Cai wadahan moal teu ceurik tah. Uyuh poete. Sesana mandikeun. Narah berkah ieu. Ai bapak sarua ka bapak oge. Da urang mah boga indung eta boga bapak mah. Urang lagi moal aya moal nya indung berunggul. Da urang kali Nabi Isa atuh. Urang mah jelema. Indung jeung bapak mulyakeun narah berkah ieu. Lamun geus eueuh hese jangan keberkahan kamalana. Guru mah can santu mere ka ente. Da guru mah batur. Indung bapak mah darah daging urang. Kalau kumaha urang yang kasalahan ka indung bapak pasti dihampura da indung jeung bapak mah lautan hampura ka guru santang tuh. Da guru mah batur. Jadi nyeri urang sakali nyerieun we hatena cilaka. Aya indung bapak jadi nyeri urang unggal poe, unggal minggu, unggal bulan, unggal tahun, ana urang hampura. Terus indung bapak mah lautan hampura. Karidoan Allah bakal aya ka urang lamun indung bapak urang ridho. Di zaman sahabat jadi nambahan kajeun. Kajeun. Aing ngalilakeun. Di zaman sahabat teh ajeun mah datang ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, bapak abdi tos maling di abdi. Minta keadilan ti anjeun selaku Rasul. Mana bapak itu? Didatangkeun bapak. Eta di diheula di budakna. Kanjeng Rasul pindah ka belah dieu. Ngobrol di bapana. Kumaha Pak? Ya Rasulullah, mohon upami ceuk anjeunna abdi maling kagunganan nya. Ku abdi bicara. Yang naon Pak? Yang adina. Da manehna teh bogeun adi jadi paraban ku abdi teh pangepetkeun ti manehna. Yang mana bang adina sanes kanggo abdi ya Rasulullah. Abdi mah teu naon kalaparan dengan adina karunya awewe. Bapak kan bae disebut maling, kajian teu naon. Ku anak ieu kan bae. Keur hilaf ya Rasulullah. Eta bapak ka anak mah pika kitu. Keur hilapeun ya Rasulullah. Abdi mah teras-terasan we ngadoa ka Allah sini solehkeun. Bapak tah eta anakna teh Rasulullah tanya, "Bener bapak maneh maling?" "Bener." Maling teh bebeja nyopot di bumi abdi ieu kumaha hukumna ya Rasulullah kudu diteukeut meureun. Anta wa maluka bi abika. Sia jeung harta banda sia boga bapak sia tah. Ngaku-ngaku geunah wae.
kedua ibu-ibu nepikeun ke si ibu mah ngomong kieu bayar cai susu anu dikenyot ku maneh 3 leutik ayeuna bisa mayar urang kanya indung jeung bapak ka urang nepikeun ka urang jadi pejabat jadi ajengan jadi ustaz jadi jelema gagah jadi jelema dihormat ku batur gara-gara indung bapak urang kade ulah lupa diri lamun geus jadi jelema lamun geus jadi jelema anu dihormat ku batur indung bapak urang panggeulana ku urang dihormat pan aya kasus di lembur asup ka masjid ketia tulus dan di jero masjid aya bapakna kajenteun di luar asa kunaon teh ka jero masjid era aya bapak era teu ngarti ari bobogohan jeung anak batur teh era jeung bapak sorangan saruangan era geok sia kaksian sorangan kuring dari taring mulut ge sarua lamun aya nu maot teh ditahlilkeun urang teh geus di jero babaturan asup teu jadi dilawang keburu-buru keluar tanya ku aing teh sia kunaon teh deui terlalu asup padahal kosong teh aya bapak ieu era la ilaha illallah era saruangan jeung bapak sia kumaha kitu jeung bapak sorangan era lain kitu-kitu tinggi ragam urang mana ragam tampilingan ku aing gerak pusing aing mah nya anak jeung kolot ragam kumaha ieu sia ibadah atek-atek kana pikeun ka haranideung tarang sia irung sia pikeun ka neraka sujud teureun ka bapak kos kitu moal aya hikmahna moal aya faedahna moal aya pahalana teu hideung sama kaidoan Allah teh ayeuna kaidoan bapak kumaha jadi sok aya nu ragam jeung bapak sorangan teu hideung aing kuat ka mana wae muludan na bonceng indung dina motor embung kadeuting ka tukang ojekkeun indung Aisyah goblok kumaha astagfirullah era ge bapak teh ngarti di mana eta ajaran saha di ahli sunnah wal jamaah nu kitu jeung bapak mah kudu lain aduh lain jeung bapak daripada lain jeung sia kitu geus we jeung bapak adi jeung lanceuk sok ragabnya sok ragab adi jeung lanceuk daging adi lanceuk darah daging urang bisa minum sa bapak sa pabrik mana kira supra jeung supra para saya sa pabrik kumaha ente tiba adi jeung lanceuk ragab aing mah jeung adi krambol gapleh jeung adi kubut seteng-seteng mun rek kreatif rek ulin rek alapan adi urang moal motor hayu motor hayu dipoyokan ku motor teh layeut sia balat aing mah layeut jeung adi pantes sia mah layeut jeung batur kumaha teh di luhur ku orang Islam keneh teh hareupeun pada muludan ka mana teh anak jeung kolot ragab adik jeung lanceuk ragab teu ngarti Aisyah jeung kokol teu ragab jeung pacul teu ragab kumaha ai pacul dulur kitu iraha di lanceuk jeung pacul aneh ieu hikmah muludan ieu berkah muludan tuh kumaha tuh bicarana lawan da setan mah mung urang duluran teh mung lamun aya nu ngomong teh mah layut euy nya euy geus tah teu bayar teu kudu make kuota teu kudu make pulsa urang mah ngarokok bareng ngopi bareng jeung adi jeung lanceuk sasalurian batur nu lewat teh arane aneh Habib mah jeung lanceuk jeung adi teh lain kitu kumaha nya eta we da urang masuk ragab siapa tara muludan balat jeung lanceuk jeung adi ragabna lebah mana kunaon jeung ragab teu ngarti da pasti teh darah daging kurang keluarga ceuk Allah
ku anfusakum wa ahlikum. Nah, salamatkeun diri anjeun jeung keluarga anjeun tina neraka. Aing mah nyelametkeun keluarga. Tong aya papasean. Ngobrol ya. Pan sampurna mil teh 25.000. Urang boga duit 20.000. Ka adi kan eta. Kita duit goceng kurang. Semua tuh boga heuh, ieu aya 20 tinggal goceng deui aya ku tadi. Beuli. Terus aya minta da manehna teh 20. Minta ka adi raka. Kumaha? Aya minta ka lurah da. Mau beres. Goceng mending ka adi. Ieu ajaran ahli sunnah itu tong dianggap sepele ieu. Tong dianggap sepele. Urang teh geus mulai dijauh-jauhkeun ku orang Yahudi jeung Nasara teh. Adi jeung lanceuk dijieun musuh, indung jeung anak dijieun musuh, bapa jeung anak dijieun musuh, dijieun ragam. Kalah akrab kena jeung batur daripada jeung kolot sorangan. Akrab kena jeung batur daripada jeung lanceuk jeung adi sorangan. Rek mecah-mecahkeun ukhuwah, rek mecah-mecahkeun tali duduluran urang. Ulang ulah ka ulah naon teh ulah ka pangaruhan. Tong digugu nu ka itu mah akrab rek oge. Rek akrab. Apa rek ragam? Akrab. Untuk ragam rugi. Keluarga urang kita. Batur mah can tanggung ngadoakeun urang, keluarga mah bakal. Batur mah moal tanggung nyahoan ka urang, keluarga mah yakin bakal. Ieu pelajaran mudah dulu sadayana geus dilateuh geus paleliput kurang biasa. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Mudah-mudahan sing aya faedahna. Mudah-mudahan sing jadi ilmu anu manfaat. Terakhir memenggesan dina ratib dibacakeun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Eta baca 3 kali isuk, 3 kali sore. Dibaca isuk bakal dijaga ku Allah taala nepikeun ka sore. Dibaca sore bakal dijaga ku Allah taala nepikeun ka isuk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jeung bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tetap Arafah sadayana. Nah, tadi kita dipimpin batibna ku Habib Murid. Kurang dawamkeun sawareh unggal poe di piwaran ku Kanjeng Rasul. Harap urang menang penjagaan. Mau bisa ngajaga urang moal kecuali aya dina penjagaan Allah urang bakal disalametkeun. Bisa apal? Karek didawamkeun. Rek. Teh malan teu euy darek ngeusan. Rek didawamkeun. Rek. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Ya bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Isuk 3 sore 3. Lamun isuk poho inget nalohor baca to baca. Yang paling dia aja langsung baca kopinya tuh era. Eta mah da tina ratib. Ratibna geus dibaca ku urang tinggal urang baca eta mah. Oke? Oke. Ngewa tuh oke acan tinggal baca gitu. Maghrib poho ingat jam 8 dina naon meureun kumaha nya teu kumaha apaan sia poho ingatna urang jam 11 baca tangge nama ka dituna bakal inget terus bakal terus-terusan aya dina penjagaan Allah tang pang nama minta dijaga akidah jeung keimanan urang ulah leupas di ahli sunnah wal jamaah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi